Cek, Aya naon mah? Rek di naon? tangan ka imah dari teh eueuh. Nyerek naon neneangan abi wae? Wah, ieu mang teh bingung ieu teh. Bingung ku naon? Heeh, cenah meunang beas di desa teh cenah kudu diteang amang teh kumaha bingung ieu teh. Nah, make jeung bingung atuh kari neang ka desa kari initnya naon? Heeh, pan cenah cek desa teh kudu ngumpulkeun kakak jeung KTP. Heeh, terus? Heuda lanceuk nang ge jararau, ngumpulkeun itu mah kudu diteangan heula ka Bandung mah ka mana wah beuneu maldaekeun. Mang, maksudna lain neang heula lanceuk nya. Apan kakak teh lanceuk lain. Heueuh, kakak mah lanceuk. Ngan maksud teh desa mah ngumpulkeun kakak teh lain kakak lanceuk. Terus kakak naon bemet kakak di mana-mana ge lanceuk sok tanyakeun ka batur kakak mah lanceuk. Heueuh, eta mah kakak mah lanceuk nya bahasa Indonesia nama kakak teh lanceuk. Ngan eta mah ti desa mah lain ditangagunukeun lanceuk mah. Lain Atuh teh naon apa sih ngumpulkeun kakak? kakak teh ieu kartu keluarga apa henteu? Heeh, pan lanceuk teh keluarga keneh sarua eta ge da batur mah teh ngumpulkeun batur. Heeh, mang eta teh kakak teh kartu keluarga, mang lain kudu diteang ka dari ieu. Heeh, eta ge apa kakak teh keluarga heueuh pan keluarga teh keluarga amang kudu dikumpulkeun teh cenah lanceuk-lanceuk. Lain lanceuk kudu diteang dibawa ka desa lain, mang. Lain kitu. Apaan cenah teh ngumpulkeun kakak? Maksud mah kakak teh salamar. Salamar kakak dibawa ka desa engke ditukurkeun kana beas. Nah, lanceuk jadi salamar kumaha lanceuk jadi salamar teh? Lain kakak eta boga henteu di imah kakak mah. Nya boga atuh mun ayeuna mah keur di Bandung keur garawe. Lain aduh ayeuna. Lain kakak eta mang, lain kakak lanceuk lain. Di mana-mana ge kakak mah lanceuk tanyakeun sok ka tetangga. Heueuh ai kakak mah bahasa aduh kakak mah emang lanceuk heueuh bahasa Indonesia na teh kakaknya. Lah ieu mah lain kakak eta anu digunukeunana. Terus kakak naon deui? Endanya kakak tere. Eueuh teh boga.